Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun hari Bandung umat ulah anu pundung di season ieu orang bakal nyeritakeun tentang kebersihan lingkungan ka warga Bandung khususnya Jawa Barat lah pokoknya kabeh sa Indonesia tong mikeun rutah di mana wae jaga kebersihan lamun lain ku orang-orang kusaha deui jaga kebersihan lingkungan karena kieu kadang lamun keur banjir gitu nya banjir disalahkeun pemerintah padahal salah orang-orang kene sorangan nah bet pikeun tah di mana wae ayeuna bayangkeun ku hiji jelema mikeun runtah hiji kertas aya di kota Bandung aya sabaratus jelema gitu nya ibaratkeun pasti otomatis teh ngagunduk komo ayeuna loba nu mikeun sampah ka susukan tah eta nu nyieun banjir teh kan mikeun runtah ka susukan omat dulur-dulur baraya orang warga kota Bandung khususnya mican sampah ke tempatna tong di mana wae jaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian daripada iman lamun teu bersih berarti teu iman didinya gitu atur nuhun ka gerakan pungut sampah anu rela tanpa pamrih peduli lingkungan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di kota Bandung. Yang mau ikut bergabung di gerakan pungut sampah silahkan kalian bisa di follow di @gerakan pungut sampah sakitu saya di simkuring jaga lembur masing-masing jaga daerah masing-masing ulah mikeun runtah di mana wae karena mikeun runtah itu menyebabkan kebanjiran dan kekotoran. Sampurasun hari di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.